jadi khusus ieu mah orenganan lisuamir rajab pikeun jelema nu puasa bulan Rajab disadiakeun istanana khusus punjul ti batur beda ti balereata mah khusus bae sia nu teu puasa rugi aja gua guys atak cek aing ge tadi takuna engke ih aduh rugi kajian gua kumage aduh komo nu kolot maka Rajab itu jauh kene jeung nyaho datang nyahon teu war itu puasa tuh etalah dikhususkeun jeung nu paruasa bulan Rajab teh ya 27 poe di dinya ditampung Allah balkon tamang sobat nah inna rajaba syahrullah wa syaban syahri wa ramadan syahru ummati bahkan engke di surga ayas bangawan inna fil jannati syahrun yuqalu lahu rajab aya kali engke ngaranna kali Rajab di dunia mah pan ngaran kali teh kali sadane aya deui di Cikande mah kali naon kana ngaranna eta di Cikande teh naon Cidurian Bogor tak kadinya aya deui Jakarta mah angke teh kali angke geus loba lah kali Bengawan Solo wah tapi di sorga mah engke aya ngaranna Bengawan Rajab waduh mancing ke urang di ditu ieu mah caina asyaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal caina leuwih putih tibatan susu leuwih amis tibatan madu aduh ngagenclang heran boro-boro jelema asup kadinya batu-batuna ge kadareuleui nu mentat man shoma yauman min rajab saqahu Allahu min dzalika jelema nu puasa sapoe be di bulan Rajab bakal diinuman ku cai eta pokona asal geus nginum be cai eta seger luar biasa nikmat geus teh hayang nginum-nginum deui ku seger-segerna tah ieulah keistimewaan puasa dina bulan Rajab bahkan jelema nu puasa yauman imanan wa ihtisaban ustujiba alaihi ridwanullahil akbar jelema nu puasa sapoe bakal meunang karidhoan Allah misti Allah ridhoeun sapoe bae eta lamun uncan mulai isu sapoe bae mah kudu dimenangkeun lamun puasa 2 poe wa man shoma yaumaini la yasiful wasifuna min ahlis samai walladzi malahu indallah minal karamah malaikat langit malaikat bumi geus teu bisa nyipatan lantaran mulyana jelema nu puasa 2 poe doang ge kos kitu lamun puasa 3 poe wa man shoma salasata ayyam ufiya min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah jelema nu puasa 3 poe bakal diwaraskeun ku Gusti Allah tina cobaan-cobaan dunia jeung tina siksa-siksa akhirat ya Allah nu teu keulin amin sia puasa tante aduh Masya Allah karim 3 poe 4 poe 5 poe pohara jasa puasa teh datang ke 7 poe wa man shoma sabata yamin gulikot anu sabatu abwabi jahannam jalma nu poe 7 nu puasa 7 poe di bulan Rajab digembok lawang-lawang neraka jalan yang nyana ka neraka dikunci sanajan nyana maksa ke ka neraka teu bisa
Andai kata saya mah pengen ke neraka aja, oh tidak ada jalan bagimu. Jalan dikunci ya Allah ya Rabb. Kukulintingannya neangan lawang neraka yang ke neraka teka panggih bae dikunci teu bisa asup. Akhirnya pan nyana kalantaran teu bisa asup cak malaikat teh kukulintingan bae naon? Neangan lawang neraka. Deuk naon hayang ka jero. Ente mah puasa Rajab pan 7 poe baheula. Aju gula ka mana tuh ka ditu ka sorga bae ka ditu. Ka sorga sih ada geus. Jauh tante. Tanyakeun ge ka ditu tuh. Mengkol katuh ke kiri kanan aya meureun 1000 tahun mah ka ditu lah. Akhirnya jam puasa salat henteu. Jadi nutup kan ka sorgana ya ribuan tahun. Ai kapanggih tungtung neraka di ditu. Aduh, Masya Allah. Lamun puasa 8 poe wa man shoma samaniyata ayyam futihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Jelema nu puasa 8 poe pintu surga terbuka dek melalui pintu mana bae silakan. Waduh, bebas. Jelema nu puasa bulan Rajab 8 poe masuk pintu surga bebas. Dek ka mana bae nya nama bebas. Lantaran nyana boga SK langsung ti Gusti Allah memasuki surga silakan melalui pintu mana baik. Waduh. 8 9 10 wa man shoma 10 ayamin lam yus'al minallahi syai'an illa atahu iya. Lam yas'al minallahi syai'an illa atahu iya. Saja lemah nu puasa 10 poe tepati-pati menta ka Gusti Allah kecuali langsung dibere bae. Jadi maksudnya mustajabud da'awat, doana diijabah diperhatikeun ku Gusti Allah. 10 11 12 13 14 Muharram 15 wa man shoma 15 yauman jelema nu puasa 15 poe ghafarallahu taala dzunubahu ma taqaddam. Pokona dosa-dosa nu ti heula dihapus ku Gusti Allah, diganti ku Gusti Allah sayiatna ku hasanat, kagorengan-kagorenganna dihapus diganti ku amal-amal bagus. Etalah 15. Wa man zada zadahullahu ajr. Jelema nu nambahan ti 15 ditambahan sampai 27 bakalna kutibalahu sittuna syahron sarua jeung puasa 5 tahun. Tuh gitu masih keneh loba caritaan keistimewaan bulan Rajab. Tah nu encan gerak sing-singkeun lengan tangan siapkeun aing janu Allah, roh aing nu Allah, sehat gati Allah, ku ari Allah nyunahkeun puasa Rajab lah ku aing dek dipake berjuang kadanan batur mah berjuang teh manggul senjata perang ngalawan musuh Allah. Aing mah dek ngalawan musuh nafsu aing bae. Guys, pokoknya maing dek siap puasa nahan hawa nafsu. Hayang dahar gua yang ditahan, hayang minum gua yang ditahan. Mual kebal sapira ti subuh datang ka magrib. Gas. Dek disiapkeun ku aing teu hayang nanaon aing mah. Hayang meunang ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya karim. Gitulah ala kadar carita Rajab loba keneh caritaan anak nu mantak ngabitakeun kana kitu naluri urang. Bahkan ke di akhirat aya panggero. Ayuhar rajbiun jak malaikat, wahai nu pas paruasa bulan Rajab. Wabah jelema
memperhatikan suara. Ayuhar rajulun irfa'u ru'usakum al-yaum. Tangga coba ke langit. Tambah ke luhur coba tangga. Kabeh jelema tangga. Begitu tangga kaget. Korenganan eta mah khusus jang nu puasa Rajab, nu lain puasa Rajab mah teu meunang tangga. Khusus jang nu puasa Rajab qad qadaitum as-sujud fid dunya isyahri irtahilu ila manazilikum. Khusus jelema-jelema nu puasa di bulan Rajab waktu di duniana manehanana salat kemudian puasa segera berangkat melalui surga. Ayo, jadi dikhususkan jelema nu puasa Rajab mah tinggal nu teu puasa bae ngegel curug. Woi budak, waduh itu jelema digeuing ku nu puasa Rajab ka surga ieu aing. Aduh. Nyana Noel ke malaikat ikut dong saya. Dulu nggak puasa nggak boleh ikut kamu mah. Sono sama Jablay aja lu mah. Ya Allah, orang di surga di akhirat kita ini gitu katinggalin ku batur sedih katinggalin ku batur nyawau pan urang. Ente ke mana? Iya panggilan kula mah teh ka surga. Emang mangajin teh? Aing mah teu puasa pan baheula. Haji Ira mengaji di kasur gana nyaho aing angel kene bagora ieu. Ya dadah Haji, dadah. Urang mah dikitu-kitu pan isin. Kuari jangan ngarokok senang-senang. Ya Allah. Hasana ye, tas ngaji ye, sanajan nu teu puasa ge mal ngarokok hasana ye. Lah aing mah ngarokok leunan isin lah kumangke bae peuting puasa henteu ngarokok henteu Pak. Aya nu kieu tapi di luar jatuh kiai mah urang mah ngarokok bae cek kana teh geus teu kadeuleun ieu ku nya parangsana. Sia teh kiai jadi nyinggungan aing bae je atuh sia teh ya deuk nanaonan atuh sia. Masya Allah karimnya. Yuk orang gunakan awak orang pakai ngabakti ka Gusti Allah subhanahu. Selagi orang diberi sehat, diberi jag-jag, ulah dihambur-hambur, orang gunakan pakai dumadehes lantaran tanya umur buah isuk papa getro. Kitu mah urang geus ngabakti nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Janurek narima nama Allah, nurek ngaganjar nama Gusti Allah, kajeng teuing urang atuh bagus ge cak urang cek Allah teu ditarima matun teu bae. Cek urang asana puasa urang mah kiamat jeung ibadah kiamat cak Allah ditarima mah ditarima aja urusan narima mah urusan Allah. Urang mah urusana ngabakti ka Gusti Allah subhanahu teka rasa ku urang waktu terus bergulir panon poe muncul surup urang geus hampir mendekati bulan Rajab. Asal geus Rajab wah asal geus rewah pre eta tanu ngeunaheunna nama libur. Moal dicaritakeun ganjaran Rajabna ngahaja coba teu dicaritakeun puasa ganjaranna paruasa tah ke di tengah-tengah bulan Rajab karak dicaritakeun. Ada yang kenutup puasa, waduh kaduhung aman. Ya mah supaya benar-benar puasa bagi sakuna. Ulah yang nyaho ganjaran. Sebab lamun nyaho ganjaran kos ngadahar papais amis ye, aya untian ye. Eta mah nu kos kitu mah orok. Dik ngadahar obat
embungen pahit dibere amis bodreksin ngaranna. Ayo moal dicaritakeun ganjaranna geus sering ke di akhir dicaritakeun poe kahiji kadua katilu. Pokona mah urang babarengan puasa bae tanggal hiji daerah kiai insyaallah nurutkeun ceuk ahli falak adalah jatuh pada hari Sabtu. Jadi Sabtu isuk urang babarengan puasa. Lantaran urang hirup boga awak meneng ti Allah, urang ka Allah ke ulah ngumbar nafsu. Urang mah ngadenge puasa teh serem ngadenge puasa teh ku jauh-jauh jeung Allah, ngadenge puasa teh geus eungap ti heula. Waduh cenah aing mah ai para wali mah puasa teh geus jadi sapopoe, para solihin puasa teh geus jadi biasa. Jelema nu deukeut ka Allah mah atuh puasa teh teu ararani. Aya aturan ti isuk datang ka zuhur mah datang, ti zuhur mah ka magrib puasa. Kos kitu teh puasa loba meureun nu kitu mah. Ti isuk datang ka zuhur teu puasa, ti zuhur datang ka magrib puasa. Bisa aing ge cenah puasa kitu mah. Nah, ieu mah puasa ngahajakeun urang niatan puasa sunah. Ngan puasa sunah mah niatna lain cara puasa wajib. Puasa wajib Ramadan memun kasubuhan terjadi puasana. Puasa sunah mah jadi baik. Penting niat malam Sabtu abdi malah dek puasa Gusti maka bahasa urang bae niatna ulah make Arab-Araban jalain urang Mekah. Kalau make bahasa orang Gusti abdi isuk dek puasa bulan Rajab jadi kos kitu teu kudu nawaitu somagodin nawaitu somagodin teu kudu. Cak nu bodoh teh ngeunaheun tah kos kitu mah. Atuh emang sia mah bodoh jinganna. Di nawaituan ge hese atuh geus bae make bahasa urang. Gusti abdi isuk pas Sabtu dek puasa Rajab jadi geus ngeunah. Poho pentingna teh niat kasubuhan. Ingat-ingat teh subuh. Orang ieu tanggal hiji Rajab. Can ngadaharna naon? Geus puasa di dinya. Nawaitu somagodin. Niat kaula puasa isuk geus lain puasa isuk deui nawaitu somal yaum. Kuring puasa dina poe ieu geus jadi poho ieu mah penting teh da subuh teh jatah subuh geus deui. Terus hudang-hudang jam 8. Nang jam 8 teh inget je tanggal hiji Rajab kana ieu. Aing can ngadaharna naon nah puasa bae. Geus jam 8 niatna. Niat kaula puasa dina poe ieu puasa Rajab jadi. Ulah ningka karak jam 8 jam 12. Jam 12 beurang niat. Oh jadi Pak. Asal encan ngadaharna naon. Nah, kitu doang. Ulah kieu isuk-isuk hudang penting teh niat jam 7 biasa jages istiqomah ngadahar wudu kok. Ngadaharnya beres minum ngarokok. Beres ngarokok ngadahar cau segala. Beres. Orang ieu tanggal hiji Rajab. Aing pohoan niatlah ti kuari bolon teman. Niatna geus ngawudu geus segala lain puasa tuh geus kitu mah. Jadi asal can ngadaharna naon jadi bae puasa sunah. Dicoba urang ti eueuh ka aya nu ngaayakeunana Gusti Allah, ti aya dihirupan ku Gusti Allah, nu ngarizkian Gusti Allah, nu nyehatkeun Gusti Allah. Isuk pageto bakal balik ka Gusti Allah. Urang ka Allah keun kadanan cara urang Irak di ka Allah keunana ku perang
di Libya dika Allah kenana ku perang, Syria dika Allah kena ku perang, Iran geus siap-siap dika Allah kena ku perang, di Indonesia mah dika Allah kenana ku naik bensin. Alhamdulillahirabbil bohong sia teh alhamdulillah haram jadah dek haram jadah dek sial atuh naik bae teh urang mah di ka Allah keunana ku ngaji diuk awak sia ku aing dek ditiukeun dipake ngadengekeun ngaji ngawuduk geus ngopi geus manya sia kudu keur ngaji ngopi deui bae guys pokokna mah sia tolol amat awak sagegireun sia teu ngaropi mah nya sia ngopi bae berarti sia tolol sia awak itu kuduna tah cak nu ngopi ji tah mah ka aing men kasia aing mah aduh teu kuateun keur ngaji puasa ya Allah sajero ngaji puasa ulah ngopi ulah ngarokok ke geus beres ngaji suadaekna loh dipuasakeun boro-boro sampai keur ngaji biasa tasa gedeung dipuasakeun teu kuat asana meureun mun meunang keur salat dahar mah dahar nya hadena bae keur salat teu beudang dahar wah asana nah iya dek dika Allah keun ku urang awak didengekeun sia ceuli sia ku ari mah jasa popoe ngadengekeun musik melulu petipi melulu ayeuna dika Allah keun istirahatkeun urusan dunia mata disirahatkeun moal pake dedeuleun macem-macem peremkeun ku urang batur baliknya ngeluh keneh bae eta hebat jasa sugan teh husu orengana. Nah kuari sejakeun awak janu Allah si awak kajen kumaha ge lah dek dika Allah keun bae aya instruksi puasa sunnah bulan Rajab sanajan can nyaho ganjaranan janu taun itu geus dibejaan ge poho deui emang siapa parantina ieu poho awak lah kajen lah ya mendek dipuasakeun bae lah ke dibejaan nangke boa minggu kadua boa minggu katilu benyokan begitu orang di bejaan urangna geus tangeunah tadi kuari mah urang babarengan ka Allah keun melalui puasa geus puguh melalui salat pasrahkeun awak urang engke mah sakaligus ketika dicabut nyawa deuk dipasrahkeun deuk henteu dicabut bae ku malaikat Israil ridho jeung teu ridho dicabut bae ridokeun ku urang ti kuari pasrahkeun ka Allah salat pasrahkeun puasa ketika datang malaikat Israil datang ka urang saya ieu malaikat Israil oh deuk nyebut nyawanya atuh siap jasa unggal poe eta salat pasrah ka Allah puasa ge terus samping Ramadan ge Rajab ngaji terus atuh maca Quran terus eta teh pasrahan ka Allah ayo geus Israel ini cepet-cepet ya cepet tuh ngeuna boh cak malaikat Israel itu hebat aja jelema ieu hayang cepet-cepet ya ayo jadi siap kurang teh geus gababari ditarik nyawana polonyon selantaran geus siap lamun nu gede ka berat ya saya Israel malaikat mautnya negaan tuh sok teh nyaho mah urusanana malakal maut biasa tuh kaula mah di mana datang ngalaksanakeun tugas besi salah ke lain ka dieu ka tetangga mah ih polisi masa lain cara polisi malakal maut memang polisi kesalahan henteu malaikat maut malaikat oh ditolak kesalahan oh rek nyebut nyawa kula engke bae sagedeung deui isuk lah hei teu bisa emang aya naon cek malakal maut kredit can anggeus segala rupa we can anggeus malah deuk kawin jeung urang Karawang urusan kos kitu urusan sia aing mah aing we deuk nyambut nyawa geus pokona lompat nya lompat ka mana sia ye cabut bae ku aing sia
tak aya nu lulumpatan mangsa kafir embung kumbung pae ceknya nama bisa menghindar mentu malakal maut sekolah kalot bal bisa cabut baik sekolah nu lulumpatan anu embung-embungan merontak dek sadar dek teu sadar dicabut bae mentak pasrahkeun awak urang ka Allah abeh ketika urang maut geus terbiasa memasrahkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ulah loba-loba puasa Rajab mah cukup 27 poe bae ulah loba-loba 27 we ulah sabulan lantaran besi saliru jeung Ramadan besi sarupa jeung bulan Ramadan abeh ulah sarupa Ramadan sabulan Rajab 27 mun hayang keneh liwatkeun ka ditu 32 33 35 liwatkeun abeh ulah sarupa jeung puasa Ramadan ajeuna kula cenah abeh ulah sarupa puasana deuk 3 poe Allah tamat teu sarupa jasa tah mah teu jasa tah mah eta kula abeh ulah sarupa bae mantak ditanya ku pamajikan kaji pan puasana ngan 3 poe cak kiai ge ulah akur jeung Ramadan loba omong jasa jah bisa ngadalil ku atuh aing teh kan aing sering ngaji ka Cilongo cek pamajikan jadi pinter kieu tuh 77 kae tah mah ngadeuketan ka Ramadan 3 bae aing mah itu bakaka bae tuh atuh loba omong jasa ngadalil jadinya ulah sarupa jeung Ramadan malam mah tunu hiji deui mah tetangga sapoe bae kaji pan sapoe dong abe ulah akur jeung Ramadan cek pamajikan atuh teh akur jeung Ramadan mah ulah puasa bae teh jadi 27 atawa kurang 2 genep 25 terus sampaikan ka sapoe sakuatna urang tapi disadarkeun maknya awak datang ke teu kuat sia puasa coba atuh awak pasrahkeun sia ku aing deuk dipasrahkeun ka Gusti Allah tah papasrahan ka Allah geus lamun kitu anu geus karolot terutama ulah datang ka kurang ti 27 pan cenah kitu sebab asana moal kapanggih deui jeung Rajab nu geus kolot mah kudu pileuleuyan ke tas beres Rajab selamat tinggal Rajab mungkin aku tidak akan jumpa kembali cak Rajab emang kenapa ubanku sudah penuh oh huis muhun sebab huis aing mah lain di hulu bae dikelek geus huisan bahkan jembut aing geus huisan beres geus berarti geus angeus-angeusan geus Masya Allah ya kudu bisa gitu ibadah ke Allah telah mentedi kitu-kitu hese bae pasrahkeun ka Gusti Allah geus ulah loba carita ulah loba codekah geus puasa geus ulah loba omong yes dika Allah keun bae belajar karena Allah belajar ikhlas belajar lillahi ta'ala geus ulah loba omong ulah kieu engkena deui hai sia ieu tanggal sabaraha tanggal 1 Rajab Masya Allah teu puasa deuleu aing ieu kakarake puasa tanggal dohor geus deuleu aing ieu Gusti ieu puasa satahun kakarang sapoe bae deuleu contoh ku sia eta ulah kos kitu tah tungtung nama lapar ongkoh diganjar henteu kudu kumaha tuh Kiai begitu jelema neuleu dulur urang tetangga urang nginum ngarokok tanggal 1 Masya Allah alhamdulillah aing mah beureun ku Allah dijaga di hate bae dijaga ku Allah diberi kuat puasa si itu mah henteu nuhun Gusti di hate bae ulah ngomong kitu di hareupeuna deui atuh keneh-keneh ketel tah mah atuh
begitu deuleu nu ngarokok alhamdulillah kunaon cek nu ngarokok aing mah dijaga ku Gusti Allah teh ngarokok alhamdulillah emang kunaon atuh aing mah dipuasakeun ku Gusti Allah ondo sarua bae geus ulah loba omong bae orang bersyukur ke Gusti Allah alhamdulillah batur mah teu puasa aing mah di jero hate bae Masya Allah padahal mah atuh aing hayang ngarokok teh beuki tapi pan aing mah ieu keur ka Allah nuhun Gusti datang ka imah teu kuat ngarokok sulak cileuk kan nu leuleuy aja kan teu kumaha bahaya tuh ya Allah ya Rabbi belajar ikhlas belajar ulah kajahoan ku sasaha belajar ulah ku batur ku pemajikan ge ibadah urang ulah kanyawan sebab ibadah teh lain ka pemajikan lain ka anak ka Allah belajar nu neuleuna cukup Allah bae nu nyahona cukup Allah bae urang mah bila perlu dikakorankeun alhamdulillah yang bernama Teddy telah melaksanakan puasa Rajab 27 hari yang tadinya mah biasa abrut-abrutan saja naon eta abrut-abrutan. Nah, sekarang dia sudah melaksanakan di pos kota ditempelkeun ge di hareup bolon ulah cukup Allah baik nu nyahoan belajar kos kitu ibadah ulah belajar dikanyahokeun ku makhluk tapi cukup dikanyahokeun ku Khaliq ulah hayang kadeuleu ku makhluk tapi cukup nu neuleuna nu marentah bae Khaliq urang mun geus bisa kitu nikmat tampang ibadah urang mah culak-cileuk sial jasa aing puasa Rajab nu nyaho ieu goblok jasa jelema jasa ieu karyawan aing areueuh deui hayang kanyahoan ku karyawan bahwa nyana puasa oh aya tuh cek ada tiluan karyawan aing mulai nyana kaluar cici dua tuh sakaryawan kunaon eta bos urang cici dua tuh oh nyeri huntu tanaon ya ya otomatis ditanya biasa detilok itu bos kunaon cici dua teu ngaos ya aing keur puasa oh puasa suka teh nyeri huntu goblok sia tuh oh di wadahan teh aya meureun 11 koma emang menang 3 poe ge gering puasa kos kitu bae tuh ulah kajawan susah Allah belajar coba ge belajar ulah kanyawan ku sasaha tahajud ge kitu ulah kanyawan ku pemajikan ku anak kulantaran pemajikan deuk nyaho teu tahajud ya beusi kanyawan embung kajawan aja teu tahajud tah jadi urang belajar ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ka alemna cukup ku Allah beda ke sinarna ge beda lain deui engke bakal sinarna aambean batin lain deui engke tatangga ge teu kudu ditembong-tembong bakal nyahoeun teh batinna seungit ka ambeuna lantaran sinar ibadahna timbul teu kudu diudeng-udengan teu kudu dijubahan jang sakadar pamer doang mah cukup bae make baju nu biasa bila perlu di tukang na American rinso geus salah zahiri ieu tah mah kos kitu mah keur carita ka Allah bae ibadah teh belajar kos kitu coba abeh nikmatna ibadah karasa kadanan cara para aulia Allah menghindar ti makhluk uzlah kaleuweung ka gunung kunaon eta embung kanyahoan ku makhluk cukup ku Allah bebeusi aya nu neuleukeun mantak ka guha nya nama di pamijahan aya guha paranti ibadah Syekh Abdul Muhid di Irak aya guha di Iran aya guha Syria aya guha Kangjeng Nabi di guhana di luhur gunung Jabal Thur Masya Allah
letik guha ngan saukur mahi sawa kenjang salat ju asup lagi teu bisa barinang tumburi mendek kakarak asup ka jero ka guha mentak urang pasar kemis loba nu kawin jeung urang guha lantaran eueuh guhana maning kawin jeung urang guha nyilip cakyana aya jahe tah lain ibadah nu kos itu ibadah nu hiji nah ieu mah urang nuluykeun masalah materi pangaosan urang masih keneh nyaritakeun tentang kisos nu teu berlaku di negara urang jang sekadar koleksi agama di hate urang abe urang ulah kabablasan lantaran horeng ngabunuh oge nganiaya ternyata kena sanksi di dunia henteu dilaksanakeun can anggeus berarti dianggeuskeun jaga di Rabbul Jalil di akhirat lain teh anggeus seserian alhamdulillah aing teh dikumaha-kumaha engke dianggeuskeun di akhirat urang maling teu kanyahoan seserian engke di akhirat dianggeuskeun maling naon ulah-ulah maling nu gede maling jarum bakal dibuktikeun ku Gusti Allah jang barang bukti baru kan kumaha engke dia dihisab saurang didinya nu bakal angel aja saurang nungguan hisaban satu persatu manusat di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jerona urang aduh geus disiapkeun ti kuari jang hisaban hasibu qabla an tuhasab hitung diri orang hisab diri orang memeh dihisab jaga di akhirat orang merenung di imah bari diu tengah peti mandi heula wudu make baju nu putih sorban putih kadeuleu ku pamajikan jeta pocong tanaonnya kadeuleu na kos pocong ku urang keur tafakur ka Gusti Allah awak mata ieu mun siapa siap ieu dihitung dihisab jaga di akhirat sapopoe siap mata lain pake neulean Al-Qur'an bae tapi pake neulean susu siapa awak teu meunang neulean nu demplon kasebut nama pansia teh geus kolot malah geus aya bawaan sagala tapi pansia kunaon atuh dedeuleun teh lain di ka Qur'ankeun lain di ka kitabkeun tapi dedeuleun teh kanu kitu kana deuk iraha eureuna sih kumaha mun isuk pae mata beuh dicolok bae ge ieu jeri urang komong ke dicolok make seuneu mata atuh sia sadar tuh geus minimal isuk-isukna nu biasa neuleuna loba biasana aya 10 awewe nu sok dideuleukeun ku nyana tu minimal 5 ngurang kabelah dia nama lah mata siapa keneuleun nu kitu bae jadi kawin moal ku sia asa kada nambah doraka bae mending deuleukeun nu di imah geus bae atuh ulah hayang kanu batur nu di imah ge jasa rubah guys gitu kurang tapakur isuk-isuk lah daripada neuleuh batur neuleuh di imah kitu ku urang kadia aja jadi haji naon isuk-isuk ieu mah kadia aja kamar deh ye tilok teh lain usum lain wanci kadia buka tah deuk naon aing neuleuh doang neuleuh doang buka kutang jaga lain naon aing daripada neuleuh di jalan mending nu ieu barang dideuleuh jalan ambeng wah teu akur tapakur aja kos kitu ya belajar sebagai
tafakuran mata celi irung ke sering-sering ngerenya cek orang-orang paedah nang gede-gede dosa doang hawa nafsu teh kos kitu horengan paingan para wali perang yang hawa nafsu capek jasa urang bae teu bisa merangan mata bae hiji merangan nafsu nu mengarah kana mata biasa kitu hese na paingan cek Kangjeng Nabi perang tas balik perang ieu mah perang asghar ke aya perang akbar sahabat kaget ieu perang sakieu dahsyat da asghar aya perang akbar merangan hawa nafsu ya Allah Gusti Rasul kok merangan hawa nafsu perang akbar perang nu eueuh anggeus-anggeusna anggeus da datang ka pae perang di medan laga masa bulan 2 bulan setahun 2 tahun beres geusang mun hirup-hirup mun paeh-paeh tapi perang jeung hawa nafsu mah datang ka paeh urang angel punya eta lah mentak capek perang jeung hawa nafsu poe kamari bisa poe henteu poe ieu bisa poe isuk teu encan hawa nafsu nu kaceli encan hawa nafsu nu ka iru encan hawa nafsu nu ka sunu kos gitulah terus lamun urang belajar tafakur komo ieu orang menghadapi Rajab dicoba ku urang awak urang di ka Allah ke sebab Rajab berwah puasa ke puasa geus biasa dilalanya heula ti Raja berwah puasa geus bulan Ramadana mun geus terbiasa pasrah ka Allah menjaga anggahota komo hate atuh Lailatul Qadarna mah bari geus teu kudu diuntap diintip teu kudu emang si mbak mandi kudu diintip teu kudu kege datang sorot bae urang di kamar urang di masjid urang di mushola itu dibere ku Gusti Allah dibere bagian tanda bahwa orang bersih bagi jelema nu bersih lah anu dibere Lailatul Qadar dilalanya ku urang tafakuran diajar ieu menulikeun walau qala rasyidun aya hiji jelema Rasyid eta jelema nu pinteran nu nyaho akalna sampurna Zaid seorang Rasyid yakni sampurna akalna pinternya ngomong kaki Umar mar iktoni ya leungeun aing potong ku sia ye leungeun aing potong ku sia ye caki Umar nanon hayu bae potong akhirna fa'ala ku ki Umar dipotong ya otomatis potong trek dipotong dititah teh apa mah atuh putus leungeunna nu jadi permasalahan ki Umar motongkeun leungeut Ki Zaid karena dititah ku Ki Zaid na ieu bermasalah atau henteu kena sanksi atau henteu taki Umar iyalah permasalahanna walau qala rasyidun lamun Ki Zaid seorang rasyid yen tersempurna akalna ngomong ka Ki Umar iktoni sok potong gerak leungeun kaula andai kata leungeun mun celi-celi mun irung-irung mun suku-suku naon bae kepala dilaksanakan ku Ki Umar pahadarun sanksi la kisos pihi wala diata teu kudu kisos teu kudu diat nah lil izni fi lantaran aya izi masalah pernah terjadi hiji jelema gagah jasa urang wetan bener gagah tah mah lamun dibacok teh teurak ngambul dibacok teh ngambul wow ngambul
lamun di baledog ku batu nya mah tilok ditangkis diantep ke hulu di baledog dek ngambul puasana geus pohara jasa hizib dan geus pohara ditangtangan ku nya mah geus tembak tus ngebul hebat teh lain lalagaan teh hebat obrol lain nu gagah mah pan sok obrol mengarahna kana kadugalan bae puasa di Cirebon puasa di Surabaya tapa di anu ya alhamdulillah teas awak ulama ieu mata di perbutan di Tanjung Priuk ditah jadi geng Tanjung Priuk ngan kulambung bae mong ulama tak kapangi jeung urang Banten ngobrol jeung urang Banten mah teu tawadu biasa ala Banten we biasa kieu tawadu barang ngobrol ente di mana orang ngerti Banten Bantennya Banten mana Banten atuh di sekitar Kesultanan di biasa orang Banten mah gagah sekian anu gagah mah gagah we anu henteu mah kita ngomong bagus tak kos itu sanajan Banten atuh ai tilok puasa mah tuh kitu-kitu bah sanajan di luar Banten ai puasa mah gagah lain kitu cekna urang Banten mah bejana moal dikencarkeun lamun encan teuas awakna eta bahasa Banten ulah ka ngencar sia cakolotna masih mun sakitu di baledog diciwit ka rasa keneh Banten mah kos kitu ngisinkeun Banten negara Banten mah kudu teuas kajen kumaha ge awas cia di mana bae tarung cak urang Banten kudu menang Banten mah ulah ngisinkeun negara Banten pan aya bahasa kitu di Banten iya Banten ya cek dia coba cokot punya golok tah golok tah dek naon cek orang Banten teh coba ya aing ye tah kadek kusia coba aing hayang nyaho jajaten Banten kadek sebab aing geus asana geus eueuh tanding jasa aing mah geus eueuh tanding meureun tanding aing mah kudu jeung Sidin Ali kita ngomong luhur jasa eta ngomong inteu lah kula bungkus gitu henteu aing mah nyaho coba jajaten sia Banten coba ulantaran sakali dua kali ya dipahat sata kumaha lamun bohewel oh salah coba aing nyaho sia ngabohewelan aing lalawora bismillahirrahmanirrahim lamun deuk ngadek bismillahna ulah dianggeuskeun bismillah tetangga dia dong hatna mah ulah di bawah di dieu ku dua leungeun tah cekel golokna tek katukangkeun ka dieu set adukeun deui ka dieu blek tancepkeun kana taneuh kos deuk mencit embe gembel embe Jawa ulah bau pon kos itu tungtungna letak setik ilmu Baduy eta ji ulah lalawara anu di luar mah teu nyahoeun eta ngaji teh kos kieu eta sia mana leungeunna kieu kan ayo geus sia tapi lamun goewe lu nyalahkeun nya moal aing sok teu kudu kenceng-kenceng dikitukeun trek tarik pernah terjadi bohewe pan cenah aing jadi teurak tuh aing teh Banten mulai guys ulah sok lalawara jeung urang Banten euy nyana ge lamun teu bohewe mah moal benga Banten kulantaran geus nyaho kelemahanana euy coba aing naon kana naur ka sia sok keluar tahu ulah sok bulas bales geus mending ka dokter bae ka ditu eta Banten teh boga kos kitu entek ilmu Banten mun ditaruhkeun jeung Cirebon tarungna di Banten moal menang Cirebon Garut Banten tarung di Banten moal menang kajen kumaha ge tapi lamun urang Banten tarung di Cirebon liwat ka dieu tak ka Tangerang eleh aya naonan aya rahasiaan tah teu meunang lewat Cikande Cikande teh perbatasan antara Tangerang jeung Serang didinya aya karuhun
didinya aya karuhun moal disebutkeun ku kula ngaranna kula kitu nya ieu laas lewat kadinya ilmu Cirebon lewat kadinya las ilmu Banten liwat kadinya las cikande lain lalawora aya antina kudu babacaan heula mun urang Banten dek lewat melalui eta aya babacaanana heula ser nu boga di dieu sia tuh geus kumaha ya mau kos kitu tamat mali terusin gua jadi rekam usialah tak eta kos kitu teu barang sambarangan geus keur carita tak eta jelema nu izin sok coba aing geus sia sakali 2 kali 3 kali coba aing mah pernah terjadi kenyataan lain nalagaan kulantaran dititah langsung tempelkeun tarik bohewe lain ieu malah pingpingna tah etalah terjadi seperti itu kumaha eta fahadarun geus tah maka sia-sia baheula lamun urang Banten ka Cirebon dicoba urang Banten ka ditu ka mana ka Surabaya dicoba urang Banten ka Madura dicoba kitu kere Madura ka Banten dicoba main coba-cobaan baheula mah santri kelas santri teh asal kadengekeun ti Banten bae atung geus bae dikilik bae ku urang Madura eta kos kitu tapi kuari mah geus henteu hiji Banten ge geus teu pati tirakat geus teu pati tarapa kitu keneh Cirebon geus teu pati tararapa Surabayana kitu keneh terus ka Madurana ge tinggal hawa nafsuna doang ambek nyedak ngan sakada sakitu bae adapun kajagoanna nama geus lalaas nu mentek ge urang geus teu andeleun ku ari mah jang mimpin negara Bung Karno nu mentek gagah teh patapaanana boh lain lalawara Jawa Timur aya tempat tapa Bung Karno di Jawa Barat aya tempat tapa Bung Karno di Karawang bae aya tempat tapa Bung Karno di Karawang Masya Allah kurang Tangerang ka Karawang ngan bujur doang Bung Karno mah di Karawang teh tapa di Tangerang aya tempat pertapaan Bung Karno di Tangerang aya tempat pertapaan Bung Karno geus puguh nyana nyebrang ka ditu mah ka Aceh matak berangkat perang teh siap segala rupana rakyat dipimpin ku Bung Karno muantep 100% lantaran naon petapa jelema sedang jadi pemimpin Indonesia teh didukung ku kiai-kiai anu baheulana tararapa diserang datang ke pos ku Belanda teh datang ke pos Tangerang teh diperkirakan paeh cak Belanda teh kunaon nangtung muka baju cak Belanda ini bukan orang mabur Belanda ceta anu ngadukungna karena perjuangan teh jelema petapa ngindahan urang dipimpin kuno kararitu mah beres Bung Karno Pak Harto ge sarua sanajan kejawen ahli tapa ulah dikira Bung Karno lamun ditembak ngebul jana komo make petasan curug bah ngebul jasa tamangna teh eta Pak Harto lain lalawora moal kuat nya lamun lain ahli tapa kabelah dieuna ku Gus Dur ahli tapa keneh tempat tapa Gus Dur lain lalawora tapi teu kuat Allah menghendaki barang mantes Gus Dur ka dieuna sok jana SBG teu terak ditembak lain nang tapa menang di Cisoka pelor beak mantap kamari bengkel sepeda ceurik ge beakeun pelor diteureuyan ku pejabat lain hasil tapa moal bisa pakai perang nu kuari maruncul dek mimpin Indonesia lain petapa tarolah tapa tidak dahar nginu memberen loba anu kuaten tapi tapa dunia apa Bung Karno teh henteu mereket apa mereket boga naon teu boga naon
Kitu kene para kiai-kiai anu ngadukung perjuangan Bung Karno boga naon teu bogana naon. Apakah memang henteu dikondisikan ngan teu hayang DPR mana kuari nu bisa tapat tina dunia. Seret coba ka dia hayang nyaho beungeutna aing. Mun ti Golkar mun ti PDI coba nu tapat tina dunia pugu cicing di dinya ge lain urusan rakyat endek merat rakyat. Apa kudu dituturkeun? Baru kan kumaha neangan urang kuari jang mimpin Indonesia nu tapa hese jasa ngan aya Bung Jenggot nya geus pernah tapa tapi di film atuh jelema nama atuh nya tapa dah henteu mantap mana pilihan urang anu bener-bener mantap dipimpin ku jelema nu pernah tapa hese atuh anak hese mah geus salingan urang ngadoa bae ka Gusti Allah kiai mah kiai ulah sok pipilih eueuh cenah lamun urang teu milu ieu acak-acakan sakalian acak-acakan dibenerkeun jeung moal bener mah ku kiai mani urusan agama rakyat kena barisa salat nu bener barisa puasa nu bener barisa ibadah ka Gusti Allah nu bener lantaran ngandelkeun pemimpin urang asana jang jauheun jasa ulah aja urang ka babawa ka ditu urang geja berjuang keneh ngan berjuangna urang memperjuangkeun agama Allah Subhanahu wa taala sebabnya na henteu make agama mah nya urang kudu milukeun henteu make agama Kiai Oplo bin Boloon nanti cenah urang mau berjuang ayo ngan bisa ikhlas tante kiai aya kiai nu berjuang memperjuangkeun negara mun eueuh duitan berangkat bae tuh sia nu ngajawab pentolol aing mah nanya ka kiai lain ka sia mah kiai lain naon lain pugu memperjuangkeun pilkada ge kudu make kos kitu bae eueuh kos kituan bae sirana siratu ngan siapa teh nyawa tam si artina teu maknana gede tah waduh sirana siratu paneta siraja siratu geus moal ka disurah kos kitu ieu tah ieu gaji ka mana nu sebenarnya oh si Rosid bukan teu kapake di negara urang lah asal coba ya ya hiji geus aya izinnya na dek kumaha bae dek sombong dek memang ngahaja dek kumaha bae urang dipotongkeun dipoteskeun geus tama sangsina naon sebab aya izin tuh masalah ka hiji nomor kaduana fa'in saro Zaid nita motongkeun leungeun kaki Umar kahiji kadua tilu kali nitah ai prek dilaksanakeun ku Ki Umar dibacok pan eta tadi geus dijelaskeun pahadarun sia-sia laki soso wala qawadat teu kudu kisos teu kudu kuat wala diata kitu teu kudu diat kumaha kuari lamun saro marambat tina potongan Ki Umar tersebut ternyata golokna teh horenganan sesana jadi berarti titanus temulus golokna hasil daripada berihan golok Ki Umar ieu aya mengandung penyakit titanus dengan cepat bengkak ka dia di urusan ieu doang horeng jaramna geus asup ka jero ternyata kebengkakan eta teh terus ka jantung pusat manusia adalah jantung jantungna normal kesehatan jantung teu normal kesehatanan mandak lamun aya jelema bebeja muriang kiai kulan Mang Haji anu muriang naon muriang cok nyodot teh bararisul angel kene ka pae kulan itu eta sepeda bisu hubunganana jeung jantung bisul mah koreng tau ngaran guys kiai kulan ki anu aduh Haji anu ti Tajong Haji kuari teu bisa leumpang satruk berarti angel kene ka pae
kok bisa kos itu jauh kene tah lamun waduh Mang Haji anu muriang kieu doana bae teh minta doa kunaon napasna geus wah tereh tah hubunganna jeung napas atau detak jantungnya cenah ieu terlalu cepat wah geus moal kebal deui geus istighfar bae loba geus siapkeun bayangkeun pikiran ka kuburan itu hubungan anak jantung napas tereh tamun gitu mah waduh Mang Haji anu geus saminggu teu kaluar-luar kunaon emang nyeri huntu angel keneh kapae huntu mah teh masa kira mesin giling doang tah dis dirobah bae geus makananna make bubur bisa asup ka jero masalah tah mokos kecuali dicabut patali jeung sarap lain deui ieu titanus asup ka jero nyerang jantung ya otomatis detak jantungna terlalu cepat mengakibatkan paeh kumaha tah tetep pa insaro bahadaru eueuh masalah jaya izin tadi au qala tawaki zaid ngomong ka Ki Umar uktulni bunuh aing Gusti bunuh ih cek Ki Umar bunuh aing bunuh Gusti ke heula sia kunaon haju hayang dibunuh banteu ke gampang aing ngabunuh mah lanan henteu ieu tah sadia aing niblatina pangbunuhkeun aing sia sok macam-macam bae heula basalana kunaon ya surat teh Gusti baca tah surat baca tah aing geus embung maca surat ieu begitu dibaca benar suratna sampai di sini saja hubungan kita Zaid ya Allah ieu mah budak putus cinta berarti aduh berarti bener-bener tuh siap cinta-cinta baik kudu beneran teh aing mah geus teu kuat dasa di awewe di dunia ngan nyana-nyana ye teh sebudak ye dunia teh sedaun kelor si eta mah kumaha batur mah nu nyandung hiji 2 3 4 ai sia tinggalin hiji bae ge frustasi deuleu batur henteu aing mah asana batur jarore jasa nyana doang nu tercantik di dunia geus aing kehilangan dia waduh geus bunuh bae dipaksa tita dibunuh beneran sia bener dibunuh bae tak golepak kumaha Ukola Ki Zaid ngomong ka Ki Umar uktul ni payan bayaing kulantaran laju nyaan dipayan pahadarun tetep kasia-sia teu kudu dibunuh deui Ki Umar lantaran aya izin Masya Allah wa fi qaulin cek sakaul mat tajibu diatun wajib diat tetep bae wajib diat cenah aya dibunuh dengan diat 100 onta atau engke dirempukeun soal babayaran bayar diat nah walau